وكيف ننكره من بعد ما شهدا به عليك عدو. Istimewa kumaha dina Al-Qur'an. Nah iyalah makhluk-makhluk Allah, hamba Allah anu hatena geus lapang hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah didikeun. Artina didikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur, jalan handap, jalan sapatala cek Gusti Allah. Masya Allah, gitulah alam aulia Allah geus bisa nyaba ka alam malakut. Maka teu deui wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Baca sholawat sampai sapeting 4444. Tuh sia mah hiber hayang dibere 4444 geus dari ti heula we goblok. Hayang nama meureun maca sholawat tilu haju hiber mana aya? Saya sholawat kalau malam tasbih siap-siap deh. Yang isukan tali na kencengkeun loba boga tasbih. Geus aya batur hayangan jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, sholawat teh nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung akur. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata oh ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek. Nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh. Ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam. Aing mah asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah, baca sholawat loba-lobana. Oh, ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4424 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa ibarat ulah. Hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha. Ulah besi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teterak ditembak lah aja paeh-paeh bae hayang maju usah lah jangan maju usah dengan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid kamu sholat tilok menjenengan ulah menjenengan hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mantak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang. Sebab dong kaki ayo minta doanya supaya maju cenah ibadah boro-boro geus aya hati. Ih lain kaki ayo masjid. Sia mah ka aing suzon bae goblok. Masjid salat haji sekali. Nah, maca sholawat nu loba. Berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat. Deuk sholawat kamilah atawa nariyah. Kamari sholawat nariyah teh orenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah eta nu kurang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin la tanhalu bihil uqad wa tafarju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihil raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngijazahkeun wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Kamari kadang itu wa yustasqal ghamam. Icung gentur mah wa yastasqil ghamamu. Kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamamu. Yang nu wa yastasqil ghamamu. Tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu. Lah cenah daripada kitu mah kula moal maca. Tolol teh coba. Diribut jeung Ustaz ka jeung Ustaz moal maca ieu mah. Aya ge nek Ustaz ka Ustaz ge penting baca. Ieu mah lain, riweuh ieu mah ngadengena ge. Moal ieu moal maca. Baca dek Ustaz ka mangga, Ustaz mangga.
kula ijazah wayas taski dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wayas taski di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mati wa nafasin bi adi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca di wayas taski ternyata di Marokona wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi, jadi Tazi itu ya ngaran lembur. Ibrahim orang Taz. Geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah, Kamilah At-Taziyah. Kulantaran Zaina di itu tuh dicecekan jeung takna dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat Kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah. Gitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana naria tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura maca sholawat eta hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaz hukum mobil tu nikah ya saya bisa nangani nikah doang nah baca saloba-loban aja kiai kudu bisa sampai ting 4040 subhanallah saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat teh cenah urang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal namanya ngaji teh ayo Sallallahu Muhammad wa sallam kama sholaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah Allahumma sholli ala Muhammad besek masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala Muhammad kieu bari ngedeng mah masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus kadija ge nyadak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hati lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah dikeundina jadi wadah ke lamun anu nanyakeun ge dileubeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere, bu nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara, enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol itu bener, si Sulaiman dibikin. Tah, nyana kena banget. Oke surang di Mekah, lagi mau bangsa banget. 10 real, 20 real, malah dibere. Tapi lamun tagok kok banget deh, bangunnya bener ya dibere. Nih 2.000 real, 3.000 real, nele banget. Urang neangan kokan asli di Mekah, di Madinah, jeung Haji Pendi, tek celi datang ka manggil. Nyana nelelembangna lempang nusugi kan lain gitu. Ai beda lempang nusugi mah tenang, enggak ada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nusugi mah lempangna ti urusan kos kitu. Dijauh kene ku, wah ieu sugih kan beda. Beda lirikna, beda lempangna tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kan masih mal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka bos nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan
tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu gusdalis salamah wal afiyah nah iyalah makhluk-makhluk Allah hamba Allah anu hatena geus lapang